tapak Gusti pasti ku janji muntacan laksana numpes musuh saraka henteu niat saja balik najan palastra mati di medan jurit moal ngejat sanajan ukur satapak geus dipasti ku janji muntacan laksana numpes musuh saraka henteu niat saja balik najan palastra mati di medan jurit. Aya hiji rupa kembang raranggeyan tapi leutik rupana bodas kacida mata lucu liwat saking hanjakana teu seungit lamun ku urang diambung kitu soteh ti beurang lamun seuk mungguh ti peuting sumalebar nyempuang sapakarangan bisa ngapung babaku ngapungna peting ngalayang kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bung-buahan naon bae nuka panggih
Aya nu lumpuh musafir barisila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeun walang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labuh nu kadupak katindihan lumpuh musafir barisila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eukeun walang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labuh nu kadupak katindihan. Aduh Gusti anu maha suci sing abdi rumaos pangna abdi dugi ka kesrek rek kasepuh parantos musir tak kabur sarenggi tega